Padi baru saja tumbuh di Cikalong, Sumedang ini. Setelah padi menguning nanti, akan ada pesta rakyat untuk rasa syukur mereka atas hasil panen yang melimpah dengan seni tradisional Tarawangsa. Uwa Oma inilah salah satu seniman Tarawangsa yang masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan Tarawangsa ini. Bahkan alat musik Tarawangsa miliknya inilah yang tertua dan tersohor di Cikalong, Sumedang ini. Upami ngamain kenana atu kacapi yang disebat anu tujuh kawat disintrik we biasa ante tiasa bertami-tami atu seperti arbabna ieu nya di kaset we namun lalaguan atanapi aya nyata tinu lalaguan Dewi Sri mapak Dewi Sri angin-angin ya, panimang pangairan, tak jantan pamirik mah tetiasa dirobi. Umpamina ieu dirobi tetiasa, namun patali ku ayeuna tos ieu di nulalaguan oge upami nu sanes mah robi. Upami ngalaksanakeun seni Tarawangsa ieu mah lagu teh kedah murwakanti gitu kan. Tetiasa sembarangan. Kanggo fungsi sareng kegunaan seni Tarawangsa, kangnya janten ieu masih utuh. Teu aya perubahan dinu masalah kanggo pelaksanaan. Tingawitan mapang Dewi Sri, ampih Dewi Sri, tutup Dewi Sri, atau ampih atau napi mapang di Serang. Atu ampih tos di bumi netepkeun bade kaleuit. Nah, janten namun ti kapunggur oge kangnya ieu masalah seni Tarawangsa tiasa bae dianggo ngahurip bumi. Tiasa wae dianggo sunatan saatosna disebatna wawarian Kang. Harapan ti uwa sapara kanca kahiji seni budaya ieu masih dikukuhkeun, kahiji kahoyong mah ti pemerintah, ti luluhur, hoyong didukung. Ulah dugikeun ka uang ngadukung, ti luhur ngadukung tanggung-tanggung. Janten ulah istilahna ngadukung teh supaya ieu seni budaya masih unggul, masih tetap dikelola ku sesepuh, ku murangkali, coba dukungan ti kepemerintahan, ti aparat-aparat, nyuhunkeun pandangan-pandangan kedah kumaha, tiasa kumaha, kedah dikumahakeun diolahna. Mari kanggo pandangan mah semangat. Nah, gaduh putra dua, nya dipasihan kesemangatan. Namun nyuhunkeun dukunganana ti kepemerintahanana, nyuhunkeun dukungan ti atasanana sampaikeun ka hobi seni budaya masih kukuh teh, mangga urang ti luhur didukung, di luhur diwuwuh ku didukung. Silih dorong lah. Sebagai warga Jawa Barat, kita sudah semestinya menjaga kebudayaan tradisional ini dengan segala nilai-nilainya agar alat musik Tarawangsa tidak punah dengan kondisi modernisasi seperti saat ini. Dari Cikalong, kita beralih ke Kampung Bojong di Sumedang Utara. Di Kampung Bojong ini terdapat salah satu seniman yang masih memegang teguh kebudayaan khas Sumedang, yaitu kuda renggong. Di tangan Kang Endang Oday, seekor kuda yang kurus kering dan dalam kondisi sakit dirawat dengan baik, hingga menjadi seekor kuda yang membanggakan Jawa Barat dengan memenangkan festival kuda renggong. Beliau pun adalah keturunan dan penerus seniman kuda renggong yang bertekad akan melestarikan kebudayaan kuda renggong hingga cicitnya kelak. Upami telepat intina sejarah kuda renggong teh. Kuda renggong ngawitanana lahir di Desa Cikurubu, Kecamatan Buah Dua.
anu ngawitan ngarintis seni kuda renggong teh namina teh Aki Sipan bin Bidin namina teh. Sipan bin Bidin teh anjeunna damel di kerajaan Sumedang Larang waktos harita panginten gitunya. Tah Sipan bin Bidin teh pada malana teh tiap dinten teh ngurus kuda kerajaan, kuda nusok dianggo pacuan gitu kan. Raja Sumedang Larang teh kapungkur hobi lah miara kuda gitu. Nah, Aki Sipan teh anjeunna teh tiap dinten teh ngarawat kuda, ngurus kuda gitu. Nah, pas anjeunna nuju ngaibakan kuda, henteu sengaja gitu aya kuda anu mapahna teh rada diatur gitulah, rada jingkrak-jingkrak gitu. Nah, anjeunna teh timbul we inisiatif gitu. Kanggo ngalatih kuda eta supaya tiasa ngibing gitu kan. Nah, satos kuda eta tiasa ngibing, kuda teh dianggo hiburan-hiburan di kerajaan pada masa eta gitu. Nah, aya sepitan murang kali mahkota raja panginten gitu. Tatabuhanana kapungkur mah nya menurut pengalaman gitu, pengalaman anu sepuh-sepuh kapungkur saurna teh nganggo genjring. Tah, saatosna genjring teras nganggo penang penca. Nah, ayeuna mah ku waktos ayeuna tatabuhan kuda renggong teh nganggo tanjidor teh gitu mohon. Nah, anu paling pentingna pisan ngalestarikeun kuda renggong teh kan seni kuda renggong teh duikeun ka ayeuna oge seni unggulan, masih kene seni unggulan Kabupaten Sumedang, termasuk ikon Kabupaten Sumedang teh masih kuda renggong. Nya upami panginten penggerak kuda renggong atas teu aya bade kumaha nasibna seni kuda renggong panginten gitu. Nah, anu mawi ayeuna di Kabupaten Sumedang teh didamel paguyuban seni kuda renggong Kabupaten Sumedang nya maksudna mah supados seni kuda renggong teh ulah sampikeun ka punah, supados lestari. Teras diayakeun festival kuda renggong tiap tahun, maksudna mah kanggo ngarangsang pemilik kuda renggong teh supados semangat lah gitu ngalestarikeun kuda renggong teh gitu. Kang Endang ini mempunyai keresahan tersendiri. Pasalnya, hak paten kesenian kuda renggong ini belum dikukuhkan seutuhnya oleh pemerintah setempat sebagai kebudayaan dari Kabupaten Sumedang. Ta upami kuda renggong mah gerakanna teh aya 3 rupiah, anu hiji ngigel cicing, anu kadua ngigel nguriling, anu katilu ngigel anu sambil jalan. Ta kadang aya deui tambihna ngigel anu mundur maju aya di anu ngigel kagigir.